Jadi wadidil teh enak rek barang ala. Barang ala sayuran Pak Wiwi enak teh kerada ngeureuy kita teh urang hanya ajar daerah yang kahalu kana sayuran dunungan enak mah. Oh, gitu. Ayeuna teh usaha teh kana sayuran. Sayur mayur we. Oh, aya ditinggalkeun ku pamajikan geus lila eta wadidil. Tahun bos. Geus aya satahun. Tahun. Ayeuna geus rek ka urang mana geus boga deui euna. Alhamdulillah keun ka urang aya istri mah ngan mawa. Ngan mungeun gitu lain sok ngaledek ka mana karap Sinanung mah. Ka awewe mah. Ka awewe mah eta mah lah. Rada payu we kitu nya. Lain payu deui bos. Heeh. Gara rampang. Oh gitu. Kajian banget guguratan gitu. Kajian banget goreng patut ai masalah ka awewe mah. Ayo urang. Urang setandep gitu. Oh, gitu. Ayeuna teh keur ngadedeukeut urang. Ayo, awewe mah teh banyak. Keun beda moal dibejakeun. Oh, hisi ACB nama. ACB na pokona mah banyak. Pokona mah tahun ayeuna anu keur ceuyah. Keur berjalan ayeuna. Si Wakanung nikah kembali. Oh. Tong loba aturan. Jampe nama. Jampe pamake nu digunakeun. Oh, gitu. Jadi tahun-tahun ayeuna mah Wakanung siap meureunan rek berumah tangga lagi gitu, seperti dulu. Seperti dulu. Oh. Karang jadi aya nu daekeun aya nama. Tong sok ka mana karap ngalet acting. Make jeung nu daekeun. Mata kawin geus 5 kali ngagedap kali ayeuna ge meureun ucu. Masalah ka awewe mah lah. Heeh. Sampun. Heeh. Jadi meureun jadi aya nu daekeun meureun ka Wakanung. Alhamdulillah. Loba kitu nuhun.